Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun skui people semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada episode ini, saya Toga dari Syiar Religi mengajak Skui People semua untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andos Rukman Wiryadinata MAG. Isi dari tausiah beliau adalah mengenai kehidupan kita sehari-hari, cukup familiar, khususnya bagi kita masyarakat Sunda. Banyak hikmah yang bisa Skui People ambil dari tausiah beliau ini. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayyana suratal insan bi husni takwimihi wa amarahu bi tasin quluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la bi uluhihi wa izzatihi wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'arul islam min dulmatil kufri wa kubahihi amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Bapak miwah ibu, satu acan ceramah dimulai diawali dengan permohonan maaf. Bilih bisingkin dina waktos ngaos aya kata-kata anu teu berkenan, satur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, laku lampah anu teu meunah dugikeun ka aya salah sawios jamaah raheut manah. Ulah kirang-kirang ageng ngahapunten nada jembar pangampura wening galih anu dipamrih. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abdi seueur kalepatan kahilapan. Urang yakin kasampurnaan hanya milik Allah semata. Dajjal mah pan saya awan teh kumaha basa leres. Palawargi sadaya ayat 12 jalmi anu sok didoakeun ku malaikat-malaikat Allah. Bapak kedah yakin anu ngadoakeun malaikat-malaikat Allah anu tingkat ijabahna tinggi luar biasa, hamba anu soleh tur taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maknya teu kabita saha wae jalmi-jalmi anu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah anu kahiji, barang siapa orang yang berwudu sebelum tidur, apabila dia wafat dalam keadaan sakit akhirat, sunnah memeh kulam wudu heula. Malaikat ngadoakeun ka jalmi anu wudu heula memeh kulam, angkat derajatnya, karuniailah tur jaga raksa eta kulemna jalmi anu gaduh wudu tina mangrupi kajahatan jin sinareng manusia. Jadi sunnah memeh kulam teh wudu heula. Urang ahli sunnah wal jamaah kedah ahli ngalaksanakeun sunnah tartib dina kahirupan sadidinten. Upami pupus dina kaayaan gaduh wudu, pupusna ge dina kaayaan sahid akhirat. Iskariman au mutsahidan
urang kedah hirup mulia kalayan pupus dina kayaan syahid ulah nikahkeun kahirup hina maut qail. Sakali deui bade naukidang bade kulam teh wudu heula. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah sinareng Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha di pasian murang kalih nu wastana Hasan sinareng Husain nalika bade di pasian asi ku ibuna terlebih dahulu Siti Fatimah mensucikan diri memeh masihan asi kepala putrana ka ibu-ibu di mana bade masihan cai susu cipinal kamurang kali berwuduklah terlebih dahulu. Osok memeh nyusuan budak kudu heula. Jadi memeh kulem wudu heula sebelum memberikan ASI berwudu. Al-wudu qabla ta'am yampil fakri. Barang siapa yang makan tapi diawali dengan mensucikan diri moal fakir, moal miskin dina kahirupanana. Sunnah memeh tuang wudu heula. Ilmu teh luas bah. Mata kedah daek Bandung Kuping, tolabul ilmi, kajian-kajian Islami. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang lupa jadi ingat, yang tidak paham jadi uninga. Penting tolabul ilmi, si horeng si mana horeng dengan ilmu teh luas. Jangan merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki. Memeh kulam wudu heula, memeh tuang wudu heula, memeh menyusui ge wudu heula. Ibu asok memeh kulam wudu pelembab cuman nek sarete pelembab masker malam nek sarete wardah mustika ratu garnir olay pon aya teh pon anu beureum 3 nu koneng 28. Jadi badi kolam teh wudu bade tuang aya tukang tani wa tizaratan lang tabur tizarohna anu barokah ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari ladang tani duitna salamari HP BlackBerry ladang tani bisa ngalaksanakeun ibadah haji gaduh garwa gelis model bidadari ulah ladang tani rugi timbul daki nu didaang huni pamajikan hiji bari ciga kunti memeh kasawah teh wudu heula. Memeh kasawah teh wudu. Panabi ge melak korma nabi teh sae sanes kanten ajwa. Subhada kues mia hada tamar mananya kurma kering rutob makna kurma basah. Kunaon nabi melak korma hasilna luar biasa kacida saena. Memeh pepelakan, memeh bercocok tanam wudu heula. Supados langkung barokah tanina amalkeun memeh kasawah teh wudu. Osok memeh kasawah wudu. Udud memeh kasawah teh udud. Memeh kasawah teh udud. Matak sawah lega ge bea teh ku keong. Bade bercocok tanam berwudu. Bade tuang ada pedagang. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dagang. Saya kasih tahu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Biar ada keberkahan dan ketenangan antara pembeli dan penjual, tidak boleh mempersulit dalam jual beli. Nusok ngahese-hese tah dagang jeung tani lucit ka dituna. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf sebelum berdagang berwudu. Nabi itu pedagang betul diberi gelar Al-Amin terpercaya. Jadi pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Tidak boleh mempergunakan timbangan palsu, tidak boleh mempergunakan sumpah palsu, menangurangan timbangan, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang itu. Cenah wudu heula tah pagawe-pagawe teh meh berkah dagangna.
da ari dina Islam mah lain namahan masalah harta mah sanes. Bapak uninga wa ziyadatang fil ilmi, ziyadah artinya bertambah, anu kudu namahan mah ilmu. Ari harta mah punten sanes namahan, wa barokatang fil rizki, harta mah barokah. Namahan ge bade naon ari janten musibah mah. Sa'labah Khatib Al-Ansari keur miskin getol ibadah. Sa'labah berlimpah harta lalai teu ibadah, indikator hartana teu barokah. Dagang mah saeutik mah yang barokah maslahat manfaat eta daripada omset target tercapai tapi tidak berkah, untuk apa? Makanya syukuri we nikmati apa yang ada. Nya loba omset gerek naon aya loba hutang mah. Saeutik yang aya gede bati pan tanu barokah nu manfaat nu maslahat. Mata kudu heula pedagang teh alusna wudud. So gablek salaki teh da sakapeung mah tuh. Ngan udud bae. Dicaram ulah ngarokok molotot. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Pariksa ka bidan normal. Dicek ka dokter eueuh panyakitan. Asa ku panasaran awak teh begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsena teh jelas gambar salaki keur molotot. Sakali ini bade naukidan, bade tuang, wudu. Bade kulam, wudu. Bade kasawa, wudu. Bade dagang, wudu. Bahkan hapunten nalika urang bade bersenggama sareng istri wudu heula. Awali dengan yang baik, insya Allah hasil akan baik. Hei, ngalapsuka kanu jantan garwa ulah ku nafsu, tapi harus berdasarkan ilmu. Atuh cenah kiai modal antar kulit jeung pamajikan batal, oh bukan masalah batal. Hikmahna ngalapsuka ka istri teh ku ilmu nya eta wudu heula gitu. Ya menek sare teh nok meri dikocek make sprit. Kata budakna teh kitu we kudal gadil teh daek cicing. Ada kumaha adonan segala rupa teh. Arera paradah geus kolot kituan. Jadi bade kulam teh wudu telah lain irek. Mata budak teh ngurak we geuningan. Sakali deui bade naukidan saha nu didoakeun ku malaikat-malaikat Allah teh? Orang yang berwudu sebelum tadugikeun ka wafatna urang teh atuh gaduh wudu besok nih hari Selasa kan berwudu dari mulai sekarang mau tidur sampai besok mau tidur lagi istiqomah mudawamah kontinuitas kita mensucikan diri berwudu adalah amalan sunnah yang sering kita lupakan. Berwudu setiap waktu. 2. Siapa saja yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah orang yang menengok orang sakit. Ibu papa di bumi ke tempat anu tedamang birahmatillah. Ketika pulang dari tempat orang sakit wal magfirah, angkat derajat kemuliaan, ampuni dosa. 70.000 malaikat ngadoakeun kajalmi anu sok menengok orang sakit. Mata kudu geten hidup bermasyarakat. Tak eta anu disebat masyarakat marhamah teh aduh saling menghormati, saling menghargai. Lamun keur gering datangan, doakeun, ringankan bebannya, penuhi hajat hidupnya. Gitu. Ibu teu damang sanes, cobi ieu baca zikir Nabi Ayub, atanapi ieu baca shalawat syifa sing ngadameng sakumaha bihari supados urang tiasa kempel di madrasah tolabul ilmi. Tak eta 70.000 malaikat ngadoakeun ka jalmi anu menengok orang sakit. Da baheula mah geuningannya salenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tilu bisa dipercaya. Lamun tatangga baraya pagawe atawa panyawah gering atau napi ngajuru ngalalongo kayak geuningan dununganna teh perhatian lain saukur tanaga nah hungkul. Datang we geuningan da ngajuru pan pamajikanananya aya nu mawa bodeng geuningan. Bodeng nu paranti nu ngajuru nu amis-amis geuningan. Wajib kacang hejo nu mawa galeno
mawa sarundeng besok hayang barang daang panu ngajuru mangeningan didoakeunnya ieu murang kali seti janten murang kali anu saleh anu salehah anu sabik hartosna sabik teh anak langkung mulia tibatan idung bapa amin hatur nuhun tuh bermasyarakat ayeuna mah boro-boro ngalongok anu gering anu bersin ge dijauhan kumaneh mah batuk di polototan marerong ayeuna mah kanu batuk kanu bersin teh dan yang dijauhi mah bukan orangnya penyakitnya yang mesti dijauhi itu siapa penyakitnya bukan orangnya ibu kudu geten ya kanu teu damang teh 70.000 malaikat ngadoakeun apabila kita datang diundang ibu birahmatillah wal magfirah sok aya geuningan tatangga anu nyunatan tatangga anu hajat pan dionangnya nyaramungan datang ibu teh lillah karena Allah eta teh kenging hei derajat kemuliaan diampuni dosa lamun teu ngomongkeun nu hajat lima ondang-ondang ngomongkeun ibi geus kaonangan acan uang geus kaonangan acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat ari daging hayang hipu ari mere 5.000 mata kelamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu we 5 daging na hipu jerukna mandarin sauna cenah raja sere hajatna di hotel kateringna ngarareunah nyakalnya ih harari dagingna kawina ieu geulis-geulis ka aki-aki aya daging hipu panganten liat aya nu gitu aku banget gitu loh menengok orang saat 70.000 malah ngadoa kajalma anu getol sok ngalong gitu inna aibil makna harfu taukid innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyakirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kasaha kajalmi anu tuang sahur tur malaikat teh ngadoa angkat derajat dan kemuliaannya kabulkan doanya bagi orang yang makan sahur bu nu ngadoakeun ke malaikat matak amalkeun amalan-amalan sunnah teh ye sempurnakan ikhtiar luruskan niat milik rezeki mangke ge nuturkeun nu penting mah nu pokok-pokok we heula amalkeun farduna wajibna sunnahna baik sunnah muakkad baik sunnah nawafil baik sunnah rawatib yaitu sunnah yang menyertai salat wajib atuh hayang usaha majeng teh disertai dengan ikhtiar dan doa wasta'inu bisabri wasshalah nyuhkeun tulung ka Allah kalayan salat sinareng sabar sabar ai bil makna saum dina tafsir Ibnu Katsir dijelaskeun atuh Senean teh saum tadunungan teh buka dunungan teh da nguseup wae so sakapeung mah dipenta duit ku pamajikan teu gablek na kopeah cepe jang eupan ari eupan inoy tongkol krohto nogna ge kokonengna ari anak jeung pamajikan daang jeung kurupuk cek budakna teh daripada jadi budak mending jadi lauk aya nu kitu salaki euceut sakali di bade naukidan makan ibu ingin tahu beberapa keutamaan fadilah melaksanakan saum kita bahas satu persatu. Yang pertama saya sampaikan tentang puasa tarwiyah. Tarwiyah itu saum sunnah pada tanggal 8 Zulqa'dah Zulhijjah. Ibu mesti paham pada tanggal 8 disebut apa? Tarwiyah. Pada 9 itu mohon maaf disebut Arafah. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah lillah karena Allah, saum sunat pada tanggal 9 atau tanggal 8 lillah karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang. Itu keutamaan saum sunnah Arafah.
Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah Tasu'a, yaitu pada tanggal 9 di bulan Al-Muharram, atau melaksanakan saum sunnah Asyura, ditambah lagi 1 hari pada tanggal 11, sahajalmi anu ngalaksanakan saum sunnah lillah karena Allah dalam rangka saum di bulan Al-Muharram bertepatan pada tanggal 9 atau 10 atau 11, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Ageng padilah nate. Nyata ari keur ngaji mah heueuh kadengnya teh ungek kita puasa tanggal 8 salaki euceum mah lambung lain teu hayang mah ieu teh mah keur suul ngopi sia 2 teko tanggal 8 batur saum vertigo lariot cenah lain teu hayang salaki aja teh ongkoh rieut ari gaplek kuat tararungkul lopatan main ludo geuning eta teu rieut eta ningali ludo mah henteu geuning sel sakapeung mah da orang yang makan sah dibacakan oleh malaikat Allah tah saum sunat atuh tadi teh dinten Senin teh saum atuh urang teh beberapa padilah keutamaan saum sunat teh Masya Allah ya Karim. Pada hari Senin dan pada hari Kamis amal kita itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nalika dipasrahkeun teh ajengan urang teh nuju saum panam kitu. Tapi bagi ibu-ibu saum sunat izin suami, Anda mesti paham. Ya, ibu-ibu mah hapuntennya pergi haji, pergi umroh harus ada mahram. Perempuan pergi keluar rumah harus izin suami. Perempuan tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumna. Tah awewe mah kitu, puasa sunat teh kudu bebeja ka salaki. Komo deui unyak anyuk sia ieu dengekeun teh. Bebeja ya. Transaksi ribawi apapun namanya haram gitu. Mulai kabarokahan moal urang makan baik hidup sederhana anu penting ahli surga daripada sohor tapi tekor bibir amucuy udah kanal hutang rawei ay dihalalolakeun sohor motor abdi maraos sekarang mobil abdi maraos cenah ieu model terbaru anyar teu karaos cenah kana tanggul heueuh kana tanggal karasa udah menang anyuk matak nyarane we kadengkeun ngaji nate atuh tegarna hate hampuranya kana nyararane olah-olah we nu aya olah-olah nu aya manfaatkeun syukuri nikmati apa yang ada. Diulang nih naukidan, siapa sih yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah? Yang pertama orang yang dawam wudu. Mau makan berwudu, mau tidur berwudu. Hei ibu sakali di bade naukidan, bade dagang berwudu, bade bercocok tanam berwudu. Yang kedua siapa yang didoakan oleh malaikat? Orang yang menengok orang sakit. Berapa? 70.000 malaikat. Nu katilu orang yang makan sahur. Tapi bagi perempuan yang akan melaksanakan saum sunnah izin dulu sama suami. Da istri nu sae mah pingkeun dia wanita yang baik. Khairun nisa iman idza nazarta ilaiha saraka. Man itu rujuknya kepada suami. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang? Suami, bukan orang lain. Jadi berdandan ibadah betul kalau untuk suami. Berdandan bisa jadi musibah. Iya kalau ingin mendapat pujian dari laki-laki yang lain. Tak ya nanti loba nu teu ngarti ari kaluar ti imah gareulis ibu mah ciga bidadari ari yang hareupan salaki ciga kunti ari kaluar ti imah geulis ciga ratu ari yang hareupan salaki ciga hantu ulah kitu ye cantik itu untuk itu kahayang abdi mah wae kemis teh lururan atuh pamajikan teh make sari bengkuang Purbasari, Tatarias para bintang, martatilar, gosok-gosok hand and body. Jadi seger, salah kita usaha teh semangat. Lima waktuna dipake, mawa sisir kerep.
keprak kepruk sal sakapeung mah ku batur ulah ku maneh diantep dan salaki ge moal ka mana-mana atuh ari diberikan pelayanan prima mah ibadah menyenangkan suami teh malam Jumat teh spray teh ganti atuh My Love, Emerald, Kingland, Laros, American Standard. Ieu mah spray sepandu. Urut tarigu ditamal. So sarapeung mah atak salakina nguseup wae ge da meureun cenah kitu. Mak ulah luak dia konsentrasi ari ngaji dangdan sing bener hareupan salaki teh sing rapi buruk-buruk ke papan jati hade goreng salaki sorangan menepuk air di dulang terpancing mau ke sendiri sing rapi di depan suami teh ulah imah kana laki imah gara raya yang hareupeun salaki daster we nu karoko jangan begitu berikan pelayanan prima kepada suami tercinta hareupeun salaki teh sing seungit pasang lipstik Ines Avon tiungna nu mantes Joya Elzata Robani Dinai 245 teh Imah harupun salaki teh nyata da wagriwi go kaparantesan juga bebegik cantik untuk siapa? Dangdan ibadah? Dangdan ibadah? Kalau untuk paham tidak? Wanita yang baik nih yang kedua apabila diberi bersyukur pangala gede pangala leutik mah relatif salakina usaha salakina dagang salakina tani salakina damel ti profesi sareng menghargai di pasian resiko dapur teh disune dina mun-munan alhamdulillah ya Allah bapana alit ge ari barokah manfaat dituang kumurong kali soleh sareng soleha matak terkabul kana doa badage ai tina riba mah mengambil hak orang lain terhalang doa yang mengakibatkan anak tidak soleh dan soleha biar rumah kita sempit yang penting hati kita luas itu awewe nu alus mah dongak dongek kebakur tetangga meuli kulkas harodang meuli atuh alangan batur meuli kompor gas asup angin dikorok teh ku salaki teu beureum teu geumeuleum kana kagamar kulkas tangungna teh jebret maneh mah hirupna teh batur meuli motor sing keciwis deukeut warung si eta motorna anyar meunang nganyuk keun bae da moal miluan mayan nganyuk lah rek kontangkeun eukeurna ieu dan nu kudu panas mah knalpot ceuk knalpot teh na jadi euceun nu ngebul jebret ya begitulah orang-orang syirik orang lain senang dia susah ya kan jelema syirik mah kitu batur senang susah tapi ketika orang lain susah dia senang batur maju usaha teh kalaromen teh muja tong gawe bisi disulurkeun nah jelema aya nu kitu teh sudah miskin iri dengki hasud ujub takabur menghapus amal keur mah eueur bana teu boga amal seep sabab buruk sangka kenapa dia usahanya sukses ya wajar karena infak dan sedekah wakafnya juga luar biasa tuturkeun atuh sedekahna mun hayang maju kitu lain kararomen teu puguh jebret panan sekali ini wanita yang baik dipandang menyenang diberi bersyukur suami tolong dengarkan istri yang baik apabila suami tidak ada jaga kehormatan nih wanita yang baik kalau suami bekerja istrinya berdoa suami dagang pemajikan duha salaki kasawah ngamparkeun sajadah salaki usaha
pamajikan usolli. Jadi suami istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga teh genah Pak, urang teh nyaman ari babarengan mah. Yo mah kumaha atuh da salaki eueuh momotoran OTW. Ari salaki teh sate cicing sate dagingkeun. Warawiri malam ngidul bulan wetan sulpa selfie puja foto. Banu kacau teh gara-gara kikituan teh. Kolot baheula ge salakina ka sawah pamajikan di imah nyeun kicimpring. Bener kolot baheula mah nyeun opaknya nye. Nya ieu salaki teh momotoran. Bari basa reuni mah nya reuni unggal poe sia. Ai salaki teh aya teh jaga kahormatan. Ieu mah salaki eueuh ruang riung adudunan nyeun sebelah. Panali babarengan mah kieu nya salakina dagang pamajikanna duha, salakina usaha pamajikanna usolli, salakina ka sawah ngamparkeun sajadah, salakina bekerja istrinya berdoa. Yang bahagia kan bukan orang lain, kita sama-sama, betul tidak? Ari babarengan mah sanajan damel keluar kota ge jongjon da wanitanya menjaga kehormatan. Boro-boro nu jauh nu deukeut ge melang atuh da ari momotoran wae mah. Bu, ibu, salakina teh tukang tani hampurannya, salakina teh tani, salakina teh tah. Imah nage sederhana we gedingannya, batur make parabola, ieu mah paraseuneu. Ngeluhun we geuningan, guntang gantung, binih jakong. Guntang gantung, gaji doma. Baheula mah lamun neuk sakola teh ngagoreng sangu teh sok pake gaji doma. Mata kontokna teh ayeuna ieu teh. Efek gaji domba gitu. Bener lah salakina kitunya ka sawah salakina teh imah nage setengah badan handap tembok luhur bilik curcor cai di herang-herang dipapais malah mandar kembang warna-warni mata kresep teu ningali mata betah anu nyicingan batur imah minimalis panehna bilik hinis pana imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek anu teu boga mah malarang. Anu beunghar mah gablek buka we dapurna koreng cek salakina teh mama bapak angkat heulanya assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh aduh bangga aku mah punya istri seperti itu. Bapak bade ka sawahnya, bade ka sawah. Uduh heula pan ceuk ajengan ge meh langkung barokah, pan buahna tina ilmu teh amalkeun. Ieu Bapak, atos alhamdulillah Bapak teh gaduh wudu. Bari mawa teh kokoneng geuningan paranti nginum di sawah. Teh kona teh pamere, teh tidurna nu ka Mekah. Pan lamun aya nu ka Mekah walimatu safar marangihan. Balik di Mekah teh daratang deui marawah hayam. Mun mawa hayam mah diberena teh teko. Tak gedena leutikna teh kumaha hayam teh. Mun mawa enok dibere kopeah. Mun mawa cau mah piung. Teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4. Ini salah kita kasau. Mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam. Baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Angkat salakina kasawah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Hei, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Angkat kasawah. Budak nama santren bari sekolah boarding school ngaranna
Pamajikan di imah salat duha tara luang riung ngararumpi ngomongkeun batur, tara kuman komen anu teu puguh eueuh manfaat eueuh faedah, lebih baik diam. Diam itu emas, tapi sedikit orang yang mengerti tentangnya. Hidup penuh perjuangan, tidak semudah like, share dan komen. Darengikeun tanu sok kararomen. Salakina ka mana? Ka sawah. Budakna masan, bari sakol, pamajikanna duha. Make mu kena ti tasik tanya anu bordel komputer 1.200.000. Beres urang teh ngalaksanakeun salat duha. Itu salat naon Ibu? Ulah waka ngadoa sing tartib jang urang mah ahli sunnah wal jamaah. Baca istighfar. Nah, apa Ustaz baca istighfar setelah selesai salat? Apa sih hikmahnya? Ibu, hoyong uning hikmah beres salat maca istighfar. Bilih bisi dina waktu salat teh babacaan urang teh kurang sampurna, tajwidna, tilawahna, pasohahna, makhrajna, sifatul hurufna tah disampurnakeun ku maca istighfar kitu teh. Beres salat wiridan teh hikmahna teh eta. Yang mah beres salat teh lung kena teh mana cocolok mana remote, semua kana cocolok kana remote mah ayo. Bapak-bapak, ai beres salat teh tah ulah arwi, wangtadiru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Luangkan waktu untuk ibadah, insyaallah rezeki akan berkah. Na teu wareg ieu ti isuk usaha. Kekeun ka jam 5 teu wareg lain. Masya Allah ya karim. Waktu maghrib mah salat berjamaah awal waktu di masjid lebih baik kok daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi maghrib ka isya mah tong uwi itikaf. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran, zikir, kalimah thayyibah, dugikeun ka waktos isya. Cocok teu? Nu beunghar teu wi? Nya tuh nu beunghar mah mobil tos gaduh, serang gaduh, usaha eukeur, nikmat mana lagi yang kau akan dustakan? Betul tidak? Cocok nu beunghar teu wi? Lain nu balangsak rek naon balik eueuh naon cenah. Coba rek naon balik. Udud deui. Bu, beres salat duha teh tadi teh maca baca sholawat, baca kalimat-kalimat thayyibah. Bapak mohon maaf, dalam tubuh kita itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Nah, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidak boleh dibaca ya Rasulullah sabab yahar punida, carana kumaha ye nyodakohan awak anu 360 persendian teh?" Baca tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, wa kalimatus thayyibah sedekah. Salat duha juga sama, merupakan sedekah walau rakaat ini, walaupun 2 rakaat tah kitu hayang abdi mah jadi barokah usaha teh. Sabaraha urang tadi teh poe Senin anu duha heula isuk-isuk udud deui batur duha ieu duhon. So, da buka salah kita. Bu, salahkina di saum, budakna masan, pamajikanna salat duha. Pandoa salat duha teh kieu, Allahumma in kana rizqi bis sama'i, ya Allah, kalau memang rezeki di langit turunkan ya Allah. Lungsurkeun upami rezeki di langit, lungsurkeun, dirungsurkeun rezekiku Allah kamurang kalih dalam bentuk kepintaran. Budakna teh apal imriti, apal kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji, juara musabaqah tilawatil Quran, juara musabaqah fahmil Quran. Bapakna tukang tani, pamajikan getol salat duha, budak jadi kiai, rezeki langkung ti materi. Ta eta makna rezeki anu luas teh. Kahayang teh kitu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Teu ayeuna sugan jaga atuh ku anak, ibu teh diangkat darajat teh kitu. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Gumantung kana laku lampah. Itu. Pano bajalmi anu kitu, bapana ngangkleng dagang kalemur batur, ditanggung. Tetapi ari barokah mah nya. Da bapana ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid. Nah, bapak tabung 12 teu ngidar keur meujeunna balanya rame tuh barudak bubar sakola. Ah, bapak marek salat berjamaah we awal waktu di masjid. Nah, itu macan puguh. Ieu nu puguh mah salat berjamaah awal waktu lebih hade daripada jual beli anu can puguh.
Tah waktuna salat teh karyawan teh cenah salat ka masjid ngantongan semua aya tungtungan saeutik. Ayo tuntang kantong mah aya tungtungna mah. Tuh salat berjamaah mah nu sepuku ulah sok nganya-nya nu lain, ulah ngalain-lain nu nya. Aya nu nya di lain-lain, aya nu lain di nya. Bapak nu sepuku mah salat berjamaah dina kitabna oge leuwih hade tibatan dunya jeung eusina. Da eta mah can pugu. Sok aneh teuing. Cara duha pan budakna pinter pan seueurnya bapak tukang tani budak jadi kiai bapakna tukang dagang budak jadi perwira bintana tamtama. Masya Allah ya Karim, awali aktivitas dengan kebaikan. Pangcilu wain kana fil ardi upami rezeki ti jero bumi kaluarkeun ya Allah. Pan nu tadi mah lungsurkeun, anu ieu mah kaluar upami rezeki ti jero bumi. Itu salaki keur macul teh belut ka luar. Bahkan di jero bumi sedek. Nu sok duha, nu tara duha orai. Bu, Ibu, sekali di badai naukidan. Siapa sih yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama orang yang dawamud, yang kedua orang yang menengok orang sakit, yang ketiga orang yang makan sahur. Hei, hampura laksanakan, amalkan. Masih ada waktu, persiapkan amal sebelum ajal. Betul tidak? Ya sudahlah, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan sih? Sudah diberikan kesehatan, di tempat usahanya berkah ada. Coba tuh tingkatkan kualitas kuantitas ibadah orang gitu. Lu kaopat, siapa yang didoakan oleh malaikat Allah adalah orang yang berinfak di pagi hari. Iya ya di nanukilan kitab kieu santri. Anda boleh baca dalam kitab Durrah atau dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan fadilah sedekah. Tiap subuh malaikat datang ke bumi urang dua malaikat anu sumping ke bumi urang, Pak. Malaikat yang pertama berdoa, berkahkan hartanya, tolaklah balanya, karuniai anak yang soleh dan soleha. Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berinfak di jalan Allah. Doa nu kadua malaikat binasakan, yarfa'ullaha barakata min kasbihim, angkat keberkahan hartanya. Kenapa? Karena dia kikir dan bakhil, tidak mau berbagi. Tuh. Nggak ada orang yang miskin karena sedekah, tidak ada orang yang bangkrut karena wakaf, tidak ada orang yang sengsara karena jariah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Janji Allah sareng Rasulna Muhammad. Itu. Tiap subuh ke masjid bawa uang, bawa gandum, bawa kurma, bawa minuman, bawa makanan. Apalagi di tengah pandemi saat yang paling baik untuk berbagi. Ulah gara-gara Covid jadi kopet. Corona koretna kabina-bina. Kudu bahagia ayeuna kesempatan. Kenapa saya bilang ini kesempatan emas? Santri, Anda baca dalam hadis tanda akhir zaman akan tiba masanya di mana sedekah sudah tidak lagi orang mau menerima saking sejajar pada punya. Engke mah hese ta sedekah teh ngabejaan wae. Ai daging hese dengan pagawe hayu lain bohong. Tukang tanur, tukang macul ngalantri ngadaragoana oge. Mata ayeuna ya di tengah pandemi berbagi, persiapkan amal sebelum ajal. Bu, Ibu, kuping ke. Ibu maot. Amal kan? Anu nyarengan ibu naon? Amal. Ari emas dianggo moal. Emas bade dianggo upami ibu maot. Bade nganggo gengge, anting, liontin. Nah, jujur sama saya, jangan berbohong. Upami ibu maot, emas kusaha engke? Ahli warisnya. Ahli waris bukan putra, ahli waris itu siapa? Anak. Ahli waris itu siapa? Suami. Tak mas nanti kusalakina dipakai kawin deui ya. Kawin nanti jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan menyakitkan. Batak juas ya teh emas teh juas teh. Emang kusalakina dipakai kawin. Kawin teh jeung pagawena. Jadi hate amit-amit ini. Semoga amal mah puji. Bener sok, ayeuna coba
suaminya meninggal, misalkan dia punya mobil, dan kendaraan yang terakhir dipakai mah pasaran. Wah, ada orang yang kayak naik Fortuner, budak orang rek naik ranking, seng. Moal, saya teh maot mah pasaran mah sen-senan. Oh, sen-senan langsung pasaran mah OTW makam. Makanya jangan sombong dong, punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta mah untuk menolong. Jangan takut miskin, kita diciptakan oleh Allah yang maha kaya. Rizki itu kan sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Betul tidak? Maka kudu riweuh hidup di alam dunia. Jangan jadi hamba dunia tuh, jadilah hamba Allah. Ngeriweuh dirinya mah. Sieun teu kakejar target omset, maka kudu riweuh. Sempurnakeun we ikhtiar. Jadi keriji mangke gen nuturkeun. Nya, tah ayeuna suaminya meninggal, kan boga mobil ya. Da moal dipake, mobilna teh ku ahli waris ku anakna, ku pamajikanana, beres seidah. Masa idah perempuan yang ditinggal oleh suami kan 4 bulan 10 hari ya. Beres idahna, pamajikanna teh kawinna ya. Kawinna teh jeung supirna. Dari siapa teh ini? Kumpul. Tumpakan iku supir. Mobilna teh ngeri katanya. Rugi teu boga amal marugi. Rugi teu boga amal marugi, bener teu? Sanajan sawahna hektaran da kelebah maot mah 2 meter makamna. Kalau ngadengin dubunghar makamna 4 hektar. Beres mah maot kawin deui pamajikan teh jeung tukang macurna. Kita pula sekobel kubana tersep anu beunghar korete aing da. Ece kesempurnaan hidup itu bukan di baju nih, adanya di kolbu. Fungsi berpakaian itu untuk menutup aurat, bukan ingin mendapat pujian dari yang lain. Udah gini gitu tadi abang-abang baju na halus emang. Online pan mulina online offline nah itu sekalian. Ibu mawat mau dipakai mah boy. Sangadeng yang dibungkus ku abaya. Dan ini yang bungkus aku baruka. Boy kabeh oge. Ai boy cek bahasa Indonesiana naon? Kain kapannya. Anda ingin tahu kenapa boy diberi nama kain kapan? Kapan? Nyateuing aku. Mata disebut kain kapan? Kapannya nggak tahu. Aku mah udah. Kapan? Boy kain kapan? Nyateuing. Yang namanya mati mah rahasia ilahi. Betul tidak? Hari ini kita duduk di atas bumi, besok lusa bisa jadi kita ditelan bumi. Maka persiapkan amal sebelum gitu. Bu, kudu bijak, kudu cerdas dina ngagunakeun media namun aya berita teh tabayun klarifikasi ulah langsung share, ngilu dosa tah jelema anu sok nga-share berita bohong. Dengekeun. Orang lain sudah istighfar, ibu masih membuat seperti itu. Sekali ini kudu bijak, kudu cerdas menggunakan media sosial. Di mana salaki gering teh urus, setelah ini dipoto. Iya, sebenarnya salaki gering teh urus, lain dipoto. Salaki gering teh dipoto semua. Status suami muntaber. Upload coba. Satu, tulis amalan yang tetap mengal walaupun kita sudah Kang, kupinggan ya. Satu, wakaf Al-Quran. Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran lillah karena Allah, 1 huruf 10 keberkahan. Urang maot, ya urang teh maot, ya urang tos pupus. Tapi marurang kali anu di madrasah dinia, ikrona ti urang, juz amanah ti urang, Al-Quran ti urang. Satungtung eta urang kali di madrasah dinia takmiliyah awaliyah, satungtung marurang kali anu sakola di taman pendidikan Al-Quran, TKQ atau TPQ, ti urang Al-Qur'anna, juz amah ikrona, pahala nang macar ka urang. Cerdas memilih amal, mewakafkan mushaf Al-Quran itu. Boga duit teh tah meuli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Mulian manuk boga duit teh. Moal nulungan moal. Sakapeung ada. Manuk isuk-isuk di mandian.
pakai apel manuk mah dasangkan sorana ararus pamajikan ngagerek diantep aya cenuk kitu ya tetangga ojo sakali deui mewakafkan mushaf al cira tuh memeh mau teh boga-boga amal isukan ta meuli piki sunnah meuli subulus salam meser kifayatul akhyat Johan Maknun Alpia Imriti meser Kailani Matana jeung Sarahna Sapinah jeung Patumulina bikeun ta ka santri dilogat ku santri dipake ngaji bapak maot abdi maot ibu maot ngocor pan satutung kitab diaos ku santri kitu kahayang abdi mah batur nu neangan ilmuna aja ngandung ngawurukanana tak ibu kayak kudu boga amal berlomba-lomba dalam kebaikan meuli Al-Qur'an meuli kitab wakafkeun lillah karena Allah Bang Emok semua hayo baru kacau gara-gara Bang Emok teh cek wakaf al satu huruf 10 keber. Bapak yang sudah pergi haji siapa orang? Saya mau tanya Bapak setelah pulang pergi haji biasa dikasih Al-Quran kan? Orang tepan di bandara di fasihan Al-Quran hadiah wakaf lillah karena Allah kan? Kenapa kita pulang haji dikasih Al-Quran? Ternyata wakaf Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Satu huruf 10 keberkahan. Masya Allah ya karim gitu. Pola hidup teh ulah konsumtif kudu produktif keun bae urang mah sederhana we nu penting amal seueur ieu mah wawadahan teh salamari sama amal petot sih mah wawadahan teu penting naon merekna teh wawadahan teh salamari boneka-boneka ngajajar ya koropak datang di madrasah nya ngeyeng lain di usian sarwana jeung salakina salat Jumaah datang koropak teh molor. Koropak jauh bentak. Mata koropak mah tara macet malolor. Satu apa mewakafkan mushaf al? Anda boleh baca itu hadis riwayat Al-Bazzar. Anda boleh baca nanti setelah pulang dari sini hadis riwayat Al-Bazzar. Ada beberapa amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam barzah. Yang pertama adalah mewakafkan mushaf Al-Quran. Adapun yang kedua, melak tangkal. Ulah dipakai enteng melak tangkal teh. Menanam teh ibadah, meruksak teh musibah. Marukaran kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa kilat menang beja tinu bisa dipercaya. Dah kolot baheula mah hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Da teh simbol lobanu eling jeung lobanu era. Ilaha baheula banjir, ilaha pemanasan global, ilaha cuaca ekstrim. Ayo, baheula mah banjir. Naon sababna? Begitu datang hujan teh langsung ngana taneuh, kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, resapan tanah seimbang. Ilaha baheula banjir, baroga tangkal hareupeun imah. Ayeuna mah pager palu huluhur sama ni hareurieun. Tatangga ge teu kabagean panon poe teh da. Halangan ku pagerna. Ku apoe ge tara garing seusehan teh da kahalangan panon poe teh. Dengekeun anu pakeun luhur sia. Baheula mah kibeling jeung daun era. Hareupeun imah teh sawo nya, rambutan. Kapan manfaat ke flora, ke fauna, ke kehidupan cuaca tidak ekstrim lain bohong bakal mah marukanan ajengan hampura melak tangkal ke ganjaran ageng pisan tah menanam itu ibadah meruksak itu musibah dan ruksakna alam dunia di muka bumi di daratan di lautan teh akibat ulah manusia keneh jangan teh nya mata buanglah sampah pada tempatnya. Sok piceun ka sampah kasusukan sia dengekeun saha. Perbuatan tidak terpuji anu sok piceun sampah kasusukan darengekeun segala. Tuh karunya sia nu di wetan balanyir. Lung karesek teh kana susukan. Urang nyaho. Baheula mah bersih di wahangan model kieu teh beunteur, singok, boko, engkang-engkang. Bener baheula mah engkang-engkang. Nah, cenah dina cai make aya engkang-engkang nandakeun caina teh bersih. Keleutik baheula mah engkang-engkang buyur. Resek we karesek. Bruk we urut soptek ge gareuleuk aing. Buanglah sampah pada paham tidak?
Harus peduli dong kepada lingkungan. Menanam itu ibadah, merusak teh musibah, melak tangkal, ya melak tangkal gede teh ganjaranna teh. Nu katilu apa sih amalan yang tetap mengalir walaupun kita sudah berbaring di alam kubur? Ngadamel sumur, Kang, ngadamel sumur. Pan hareupeun imah teh baheula mah aya sumur di timah. Pun aki tukang tani, ini ibu rumah tangga. Nyeun sumur, ingat kan tatangga teh ngalasai geuningan make dragon beh dieu mah. Beh dieu dragon teh baheula mah da ditima dikarekan geuningan nya. Ngalasai paingan pun aki barokah tukang tani incu jadi kiai. Kada peduli atuh ka masyarakat teh. Ayeuna mah cai batur saha cawi maneh subur digemuk sama dragon oge. Sebahil dasar. Lain bohong baheula mah ngadamel sumur. Hareupeun bumi teh mangpaat maslahat keur santri ngalaleueut. Ibakna sagala rupi. Urang ngaracai teh ka mahaji we, cenah ka mahaji caina herang teu saat-saat. Muasaat atuh da dijaga diraksa ku Allah. Naha pan mere mangpaat keur tatangga keur masyarakat. Ngadamel sumur Kang, nyeun sumur coba. Mun kontrakan isi mah hayo. Waya tungtungna kontrakan engselna teureui eta. Lain ulah babana segala rupa ge aya aturan. Dari harta kita ini ada hak orang. Itu ngadamel sumur, melatang, mewakafkan mushaf al. Sareng anu katilu tah, nu kaopat naon sih anu ngocor teh? Ngadamel masjid. Aki urang dagang di tanggung, nini urang ibu rumah tangga, aki urang tukang tani, tapi bisa ngawakafkeun masjidnya. Tak ina masjid jami meureun wakaf teh ti aki ti nini urang, parantos araya satungtung eta masjid imarohna idarohna riayahna makmur, ngocor pahalana. Tah usaha teh kudu kieu, jang hampura ye di pasian kadeudeuh jeung kanya aya rerengsangan sami dagang. Kudu aya nawaitu, kudu aya motivasi naon ieu programna supaya sangkan semangat dina usahana. Abdi mah ajengan tahun ieu teh hoyong ngadamel madrasah dinia salokal, ngadoa we ka Allah, ya Allah pasian abdi rezeki, usaha abdi sing lancar. Abdi teh hoyong ngadamel madrasah, dikabul ku Allah, ngadamel madrasah. Pan satungtung madrasah dipake ngaji meureunna. Satungtung masjid dianggo ibadah ngocor. Tuh, ulah orientasi pribadi tuluy, kudu aya keur kepentingan umat. Ngadamel pasantren, ajengan mah tah ngabukanana, atuh santri tah anu sarakolana jeung masantrenna, tah urang nu beunghar, nyata danana, ibu doana, hadirna, ngadukungna, jadi bersinergi sadayana. Yuk, ulang-ulang coba. Eta lu bating ka Bang Emo. Bu, Ibu, ngadamel sum, melatang, ngawakafkeun al, ngadamel mas, tuh tos opat. Nah, deui cenah ajengan nu bakal ngocor sanajan urang paratos aya doa anak yang soleh, lain doa anak nu beunghar dina kitab ge, lain doa anu pintar ge, beunghar ge teu soleh mah keur naon, teu boga ge ai soleh jeung solehah mah ngeunaheun. Tah kitu pentingna boga budak soleh jeung solehah teh. Bapa beunghar indung beunghar mah anak mah sok jadi raja teh. Tok bapana beunghar indungna beunghar anak mah jadi raja. Bapana balangsak indungna miskin anak beunghar udah dasar agama, indung bapa pan jadi babu. Ngal isu kinung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas dipaut. Manya ya paud huisa. Dibalik. Boga duit ge bea ku incu dipake mah di lauk cupang. Cupang Banera ada 8.000. Oh, cupang adu 10. Cupang koi. Bu. Ibu. Sekali deh ya, diulang nih saya ulang. 1. Mewakafkan mushaf al, ngadamel sumur, melatang,
ngadamel pasan mas madrasah dini majlis tak amalkeun jadi urang teh kitu tah. Dina usaha teh di program abdi mah hoyong ngadamel madrasah, abdi mah hoyong majlis taklim, malah kamari mah aya rerencangan Pak Ustad abdi mah aya niatna wae tu hoyong ngaumrohkeun muazin, doakeun abdi teh usahana sing majeng sing barokah sing maslahat kakobul. Akhirnya tukang azan muazin dipergikan umroh Pak, alhamdulillah. Jadi aya target, aya motivasi gitu. Kana gadean, bukan duit kana gadean semua. Tuh di Cianjur aya nu rek kagadekeun kanang domba sarek mah. Diulang kita kembali kepada yang awal. Siapa yang didoakan oleh malaikat Allah? Orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang melaksanakan saum sunnah, sahur ya sahur. Yang ketiga orang yang menengok orang. Yang keempat orang yang berinfak di jalan. Tak gitu. Enyin ke masjid anak artot, gandum, kurma, makanan berbagi, berkah terus. Aya tukang cukur Kang di abdi. Tiap hari Jumat dia gratis kan. Tiap dinten Jumatnya gratis. Terutama kamu rangkali anu yatim, anu fakir, anu miskin, mangga teu kedah mayar. Tina kawitna hiji gaduh tempat jongkok cukurna, ayeuna tos gaduh di mana-mana berkahna. Tah, ku infak ku sedekah ku jariah teh luar biasa. Majeng eta teh. Aya nu di tukang parfum, tukang parfum sami infak, sedekah, jariah. Bikin paket nasi di hari Jumat dipasikeun ka pemulung. Jadi dinten Jumat teh anjeunna mah ngadamel kotak nasi teh 10 siki, 20 siki, 30 siki dibagikeun ka pemulung, ka tukang beca. Ayeuna alhamdulillah majeng. Kamari ngakene ngaos di bos inyuk. Sok boga bagi ka anak yatim, ka fakir, ka miskin. Majeng dugikeun ka ekspor ka luar negeri tah tina inyuk ge. Ai ku barokah mah. Nya, mata jangan takut miskin. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tuluikeun acara kieu teh, insyaallah langkung barokah. Itu. Tak ibu ge kitu ulah putus asa tina rahmat Allah. Naon atuh kahadean teh yeuh, memeh mau teh eta lah yang abdi mah. Bapak dan Ibu sebagai materi terakhir, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat Allah? Kupingkeun dia. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Ketika zaman Nabi, kalau ingin sholat berjamaah saf yang paling awal itu diundi kan, di Qur'an, kubanding ageng padilahna. Jadi saf yang paling baik itu saf yang paling depan. Saf yang paling baik itu saf yang paling awal. Dugikeun ka Allah sareng malaikat emang macakeun sholawat keur jalma anu ngalaksanakeun sholat berjamaah saf yang paling depan. Mata kayong barokah berjamaah. Hati-hati ta. Lamun taradaek sholat berjamaah bakal diangkat keberkahan hartanya oleh Allah. Gitu. Da baheula mah masih kitu teu mewah model ayeuna, ku palupuh, ku papan. Tapi pan rame imaroh idaroh di ayahna, makmur. Naradom keuleutik ke eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang penting ulah bisina kaburu beres salat careurik baheula mah lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh. Masih kita ini mah alalus menjulang tinggi mencakar langit di atas sirap di bawah permandani make karpet make neon mana eusina mana maghrib tilu jajar eta ge mun Persib teu main coba maghrib tilu jajar isya 2 jajar subuh 2an ngajajar adan eta anu qomat imam makmum ente ka mana ente udut cenah. Batur salat teh kakarata kana galar mana kuntung. Kang, salat berjamaah. Ini ingat ya, abdi kadeudeung jeung kanyaah. Waktuna salat urang kali pada masa sadayana ka masjid insyaallah sok amalkeun insyaallah barokah. Tos anu geus puguh we itu amalkeun. Nu eta mah can puguh jual beli model kitu macan. Sok karyawan sadayana ngatepan 12
15 menit satu adzan duhur rese mungkin tos beres salat berjamaah mah urang sasarangan damel deui. Itu dudungan ngajak kahadean mah berkah usahana insyaallah. Nah pan ngajaga ngaraksa salat berjamaah tak eta nu sok didoakeun ku malaikat teh. Orang yang menjaga salat berjamaah 5 waktu di Anda baca dalam kitab satu persatu ini saya bahas. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah awal waktu di masjid, Bapak melaksanakan sholat isya berjamaah ya di masjid, itu sama dengan melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang sholat isyanya tidak berjamaah di masjid tanpa ada uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik, dengan itu saya nutup ke masjid tadi isya sok. Ulah dipakai nyeri ya ngaji ya. Termasuk kelompok munafik kah, lamun jalma teu ka masjid kita. Subuh Bapak berjamaah lagi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat fardunya, ulama sepakat tidak ada keraguan padanya. Isya berjamaah, subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jaga sholat 5 waktu berjamaah, insya Allah berkah kehidupan urang. Kudu make wae contoh. Mekah, padang pasir, tandus, jarang hujan, demi Allah air jam-jam tidak pernah kering. Ayo, garing teh saya jam-jam. Keutamaan sholat berjamaah tak. Di urang halodo 3 bulan, modal gampang obe hese. Ya Pak Haji, padang pasir kan di Mekah tandus luar biasa ari onta. Ai doma arageung ai ku berkah mah walaupun makan debu, betul tidak? Berkah. Coba jukut loba di urang ai teu barokah, doma baregang. Nu ngaritna leuwih begang ti doma. Saya besok telepon besok. Bos Galeno ditelepon, Bos Sarundeng ditelepon. Tolong jaga sholat 5 waktu berjamaah seluruh karyawan untuk melaksanakan sholat berjamaah waktu di masjid biar ada keberkahan. Sampaikan. Ya, hoyong didoakan ku malaikat jaga tah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Insya Allah berkah. Itu cuma di bejaan teh ungek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heuh lain komat. Lain ini ya saya mah udut. Salat. Di papatahan Bapak salat subuh teh dihadiri oleh para malaikat. Salat subuh teh padilah keutamaannya luar biasa. Ayo Bapak salat subuh berjamaah. Nek kumaha beurangna, rek kumaha sorena lamun subuhna geuningan dimimitian ku awon. Ayo awali aktivitas dengan kebaikan dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Sangkan siangnya sorenya lebih baik. Buru Bapak ke masjid, Bapak ke masjid berjamaah Bapak. Salakina teh teu nyaho, gede ganyaranana asam urat. Manya asam urat kungal komat. Aduh asam urat. Aduh. Rematik, ya Allah, ya dari tulang sendi ke masjid rematik, ke masjid asam urat, disampur ngusep lompat. Katanya rematik. Tapi gini kan karena tungtung jeur mah cek kas. Karena gitu wae hirup teh ieu. Masjid teh paling mana Bu? Di teh masjid teh paling mana sih? Itu sanes caketnya ka ti bumina teh caket teh. Saja moal. Rek cek urang rek naon nya eta ka masjid sakitu deukeut. Lamun rematik pan boga motornya boga mobil pake cek urang mah ampun bener-bener rematik. Nyata sakapeung mah sok kesal kesalah kita. Geus saya kieu lah aing mah daripada usaha SMA anjeurkeun kana Grab lah. Paling 2000-an. Lagi sorry sedengkeun ke masjid. Diaturkeun kana Grab. 4000-an paling ge tidinya kalinya mah teh. Salah sakapeung mah dasar budak jarak rendah. Balesan deui. Besok kalau saya akan ke kantor, saya mau nginep nih, pengen lihat sholat subuh berjamaah. Nah, kalau besok ngantor, saya mau nginep yang ningali dah subuhna tak kumaha. Oh, depan hasilnya teh berenam beren amal. Coba jujur nih, di kampung ini orang meninggal disolatkan di mana?
Keke ayu nu maot dia disolatkeun di mana? Di masjid. Ai keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot panghareupna. Heuh, sia mait mah dihareup. Sok. Heuh, dihareup batur ngagoler nangtung si eta mah nya. Heuh, batur nangtung manehna ngagoler. Bener teh? Kaeranya jelema teh. Ai keur hirup tara ka masjid, ari geus maot panghareupna. Bagi ngagoler. Tapi da karpet ge nyahoeun begitu datang mait, "Mang, ka mana wae?" Teu dadeuh. Jadi saya tahu maka masih kita sakali we bubuhan maut. Aya anu kitu. Tah eta teh minantu euceuk. Bu. Ibu. Salat awal waktu Dimas. Masya Allah ya Karim kan eta tah kunci-kunci keberkahan itu. Saya mau kasih tahu lagi nih kepada Akang. Ada beberapa amalan-amalan yang akan mendatangkan rezeki. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua tolong ini diamalkan menyambungkan tali silaturahim. Adapun yang ketiga, mohon maaf sekali lagi jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Adapun yang keempat yang bisa mendatangkan rezeki yang tadi sangka pintu-pintu rezeki akan datang kepada kita. Di antaranya mohon maaf perlu Anda sampaikan yaitu berinfak di jalan Allah. Tah eta. Sok amalkeun sholat berjamaah awal waktu di masjid. Da moal alami atuh bucuk urang mah heunteu. Moal teh. Ganong atuh Grab mah ganong lah. Saya buru diganong atuh ah. Ais pakai samping kubat tadi tuh. Rematik wae mah. Sok sakapeung mah kesal, da boga salah kita kesal. Bu. Udah berapa nih? Satu kan sebelum tidur berwudu. Yang kedua menengok orang. Yang ketiga yang sahur. Yang ketiga, yang keempat berinfak di jalan. Nu kalima yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sadayana teh aya sholat tadi teh 12, baru 5 ya. Berarti sore jadi 7 tah Kang ke raja pula kasasaha. Lain naon meh ngeunaheun sarerea atuh. Urang oge ngaji pan perpasal bener teh. Kan aing ngaji geuningan. Perpasal. Itu langsung lah. Kayak nyaho 12 teh urang ge lila teh. Video haburannya bosnya yang ke raja pula kasasaha. Jadi supados hanca Pak ya. Jangan lupa ya, besoknya diamalkan Pak. Mulai hari ini kita akan tidur kan? Berwudu ya. Insya santri didoakan sing sehat. Dalam rangka Hari Santri Nasional ya. Ya, santri sehat Indonesia. Wah, didoakan sing sehat. Rupina sakitu nu kapi hatur nu dihapunten kasadayana teu tiasa diterangkeun. Insyaallah kaping 1 Desember ge abdi aya jadwal urang teraskeun materi anu sanesna. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.